Sama kade le kotok tewak cekek. Eh, Atulan neleukeun aing bae atuh deui situ deui itu. Dia. Atuh biasa bae tah neuleuh atuh. Jepang leuing teh mata nongtot segede helm. Biasa bae atuh ngomongna. Parang saing mah doang nu mararah teh kana aing ya. Laju dia nitah iringan kami ya duaan. Kak Imah dia naik naon bener bener eta. Naik naon eta nitahin kami ka dia. Aing boga rencana. Iya. Rencana bae unggal poe. Rencana maling kotok di Imasi Subroto. Oh, maling kotok goreng. Maling kotok doang. Maling kotok doang. Laju mau nanya cara naik kan ya? Aduh. Keberan poho aing ya. Terus kumaha carana? Nanya ada gitu. Nih. Oh, poho aing. Kumaha. Laju kumaha carana ya? Kitu carana ya. Dengarkeun Godararia-nya. Jam 7 orang berangkat ke Imah Subroto. Ya. Buka liang celina, buka. Jam 7. Pokona mah kade le kotok tewak cekek. Laju nu dicekek nah ya. Salakina apa pemajikan nah ya? Kanyaho. Oh benar. Kanyaho oke sih ya. Inu bapana dicekek dulu. Kalau dicekek dia nyaho gitu nyaho. Atuh nyaho aing mah. Coba naon nu dicekek. Atuh kabehan dicekek. Atuh rusakannya dia tamah. Nges mendingan si bae burung mendingan ya. Ya. Mending lu tatuduan. Endang mah persen kompromi jeung Dararia ya. Ampun.